Sebenarnya manajer Persib mah kaitung bager, kena sanksi, kena denda saukur mengikuti teloba protes, teloba banding. Tapi diantep gitu teh si pihak pengurusna sabeuki menjadi-jadi gitu si ngamanfaatkeun gitu pada manajemen Persib sumuhun dawuh wae meureun nya. Padahal meureun ai manajemen Persib mah kan manehna kudu taat kana aturan, lain pedah manehna sieun kumaha kan di tanggapi ku pihak pengurusna meureun cenah da pihak manajemen Persib mah terlalu ngomong meureun di kumaha oge, jadi asa kangeunahan. Tapi orang sebagai pendukung Persib istilahnya anu gremetna gitu, kunaon ya kejadian teh nepi asa sering gitu berlarut-larut asa tungtungna. Ieu masalahna dina naonna kitunya, apakah karena manajemenna terlalu protes atau emang pengurusna anu sifatna geus ngamanfaatkeun ieu mah nya. Jadi mun eueuh solusi atau kumaha jalan keluarna supaya hal ieu teu terus terjadi nya kudu aya pertemuan istilahna mah. Kalau sampai kejadian ieu kan terus berlarut-larut gitu, dasana mah pihak Persib wae anu dikakayak teh, klub lain mah terutama tetangga masa di anak emaskeun hayo we ka Persib terus digorogotan. Kumaha ieu teh asa tungtungna.